Ditanya para rasul tedek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna, kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamana jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka Rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikan risalahna. Masya Allah, panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju, maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti, Gusti nu Maha Uninga, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempana lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seren neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus tah. Seren tah geus teh. Atuh komo lurahna tah manggeus. Oh, geus tah mamotokodimin ka neraka ge tah mah. Hese. Ieu mah bahkan mah anu luar biasa ieu mah. Ngegeter kabeh neraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyarieta. La ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Gusti ngangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Raqib, tanya Atid. Mangga abdi mah geus teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa idh qala Allah waktu nyerita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa, maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat, didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kajadian-kajadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur caritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyaweun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyaweun Kangjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Padahal Kangjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Nah ya Kangjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah, ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidaik idh ayyadtuka biruhil qudus. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tepikeun datang ka kiwari moal aya tanding Kangjeng Nabi Isa mah keistimewaana dibuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge ku urang engke dipempa pertanggungjawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, ingat anjen karena nikmat kaula nu telah diberikan ke anjen jeung ka indung anjen, kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjen 7. Hiji,
Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaulang watan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa. Malaikat Jibril liup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah, lain jelema sambarangan Siti Maryam teh, jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu meneruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab. Kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah nu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisanna. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Tadenge inni abdullah atani alkitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah. Ari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit, disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tah disalib teu make calana-calana acan. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihis salah. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Yelah tah ai iz ayyatuka biruhil Kudus, ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah, hai Isa, dengan dibarangi ku Ruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah atani alkitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana
huru-hara sekup latih mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutan anak macam-macam ekonomi lah tuntutan anak politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkan kuari geus terjadi Madinah dilebarkan ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho karena riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobon udah deket mah di Timur Tengah Iran, Irak, Turki, Pakistan, India wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama kebenaran kayak pemerintahan anak teh deui membuka lebar-lebar geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing kuari mah masih hese kene urang jeung igobah di Mekah baheula babari wari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama melindungi Baitullah dan lain sebagainya engke bakal cari cing di Mekah engke menunggu manusia adil Imam Mahdi kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah ialah Dajjal turun Dajjal tekuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggesa turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni ashabul kahfi muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kapsatak taya kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis cek sakaulna lain kitu iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia kamari bakal karak David Hungkul engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris ti Amerika ka Jerman ti Indonesia ka Arab hiberannya nama naon dicekal jadi emas leungeun ka tuhu bakal jadi surga leungeun keca bakal jadi neraka nyana ngaku-ngaku pangeran asal teu percaya dibunuh ku nyana asal teu percaya dibunuh mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah dibunuh diusap dihudangkeun percaya henteu si aing pangeran jelema kualu kabeh sujud ka Dajjal kuari mah kakarak sujud ka atut doang engke mah ka Dajjal ujianana Dajjal disujud oh iya pangeran teh hayang duit cekel yo hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan urang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gabang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngincan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae geus sarujud jelema kakarak bunga bang bae geus sujud kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakitkeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah aing geus nyampaikeun ka sia tapi awas ya kuat kita sia nang tangan siksa Allah nah ieu kuari geus sararujud kana kos karar itu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia maca 2 kalimat syahadat kuari geus mulai diajak-ajak engke mah Dajjal langsung nah tidinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara ashabul kahfi nu aya di Yordan dibuka ku Gusti Allah blah buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun wah buukna panjang kukuna pararanjang kumisna pararanjang pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero mendeting seremna tuh boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae sawan atuh boro-boro neuleun nu eta urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu malotot budak leutik sawan
atau komo iya ribuan tahun aja dikucir kujana kadi kumis warna ranjang yang mata buru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ya kafir kapaksa tak kusieun kapaksa kusieun aing meneuk syahadat baik ulah sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia dua Islam teh hiji raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia dua nomor kahiji raja Namrud nomor kedua Firaun jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah melain Firaun mah moal dibom Irak melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun diganti padahal terus baik nah ye engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi Isa bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta makmur dunia teh kamakmuranna geus tiasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua kok bisa sarwat itu ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan kanjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kedua wa idza lam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ke madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru juy Pak nyahoeun balik isukna kitu ge deh begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu si paling budak jagoan kieu diantepkeun guys coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros horengan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti horeng kunyana ge teu kaharti yeuh tak eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab ade mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kagetan panjelma kagetan wah Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu na wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kejadian-kejadian isuk bakal nyaho Kangjeng Nabi kejadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah arti
artinya jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaan jeung kenyataan hikmah haram. Lamun nyarita isukan hujan tepat, bulan hareup bakal terjadi alut tepat jasa hikmah ngaranna. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun kukula ka nyawa aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong aya nyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan Wat-Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, masalah sih, masalah. Lah cara iki suka moal ngaji atuh los ya moal ngaji. Beki bodoh atuh sia. Sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji. Anggeus sana tuh. Waz-Zabur jeung kitab Zabur nuturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu caritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun kana isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat-tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyarahon sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking sisa teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta keneh. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karar itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuh nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenanan pugu eta mah lempung keneh
nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampaian. Aya dongeng naorengan eta. Patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunna tina lempung mun rapi gitu-gitu kunyana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon osok eueuh beas di imah gabah osok hepek siap cerekan cenah mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie aduh dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nuhua harus cerekan ngomong pijeun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah dina gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeun agak jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ye tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cakna ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tonton ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal diri geus cager ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba ta ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gub biidznillah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mujizat coba tanya cek kaumna ditanya menanta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama neuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mana iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah
coba balikan deui dibalikan deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka jeung Nabi Isa coba cek tak kuburan nu ieu tah kuburan ieu kuburan satah mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa Waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh masya Allah kurang kumaha cak kaum lagi balikan deh oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah wah blon masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidnillah balik deui ka jero kubur loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israila an ka idzitahum bil bayinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah ieu teh di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing endahan dikejar-kejar anjeun teh pan anjeun teh dikejar-kejar begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil angka terhadap anjeun hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin ai sahirun mah isim fa'il ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna
amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihi